Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah patepang deui dinten ieu dinten Rebo kaping 26 Agustus 2026 dina surat anu mungaran nyaeta surat An-Naml ayat kahiji saatosna tamat surat Syu'ara kamari. Surat An-Naml teh dilungsurkeun di kota Mekah anu sadayana seueurna 83 ayat. Ari An-Naml teh hartosna sireum atan tapi semut anu bakal dibahas dina ieu ayat engke di terakhir. Mangga urang kawitan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi niat abdi ngaos kalayan nyebat jenengan Allah. Ar-Rahmani Allah teh anu maha welas anu maparin rezeki di dunya kasadayana makhluk anu diciptakeun ku Allah dirizkian. Ar-Rahimi anu maparinan rizki di akhirat anu maha asih Allah ka umat muslimin wal muslimat pakot. Mangga urang kawitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tosin angin Allah nu uninga kana maknana tosin margi ieu kasebat ayat mutasabihat. Tilka ari itu Quran anu dikawitan ku tosin eta teh ayatun nyaeta ayat-ayat anu tersusun rapih dina lebeting Al-Qur'ani lebet Al-Qur'an. Wa kitabin jeung eta teh kitab anu tos tertulis di lebetna eta Al-Qur'an mubinin anu jelas anu nyata pikeun penjelasan orang-orang anu beriman. Hudan kalayan jadi pituduh atawa jadi hidayah. Wa busra jeung kabar gembira pikabungaheun. Lil mukminina pikeun jalma-jalma anu iman. Jalma-jalma nu iman teh nu kumaha nyaeta alladzina yuqimunas sholata nyaeta jalma-jalma anu ngadegkeun pirang-pirang salat. Salat nu 5 waktu anu wajib, salat anu sunat, ba'diyah, qobliyah, salat hajat, salat tahajud, salat duha jeung sajabana eta jalma-jalma anu ngadegkeun salat. Wa yu'tuna jeung anu menunaikan anu maparinkeun az-zakata kana zakatna tina harta benda sareng zakat fitrah anu dipimilik ku maranehanana. Wa hum jeung itu jalma-jalma anu iman bil akhirati kana poe akhirat hum itu jalma-jalma anu iman yuqinuna manehanana mayakinan ngayakinkeun summa ainal yakin bakal datangna poe akhirat. Saterasna sabalikna ari jalma-jalma nu teu iman mah ieu innal ladzina la yu'minuna sanyana ari jalma-jalma la yu'minuna anu teu iman. Teu iman kana naon bil akhirati kana poe akhirat. Kana poe akhirat oge teu iman komo deui iman ka Rasulullah Allah sareng Rasulullah sareng aturanana. Tah jalma-jalma nu teu iman kana poe akhirat jalma-jalma anu bergelimang dosa selalu zayyana dihiaskeun ku kami lahum ka itu jalma-jalma ku gelimangna dosa ku geremlapna dunya a'malahum kalayan kana amal perbuatanana dugem di hotel bergelimang domino sadayana gemerlap dunya aya di jalma-jalma anu teu iman. Pahum jeung itu mangka itu jalma-jalma bergelimang dosa dina kaayaan dugem ya mahuna manehanana terombang-ambing dina kesesatan dina kebingungan. Ulaika ari itu jalma-jalma anu teu iman alladzina nyaeta maranehanana lahum eta tetep pikeun jalma-jalma bakal narima naon suul adabi kana sejelek-jelekna azab. Di dunya kene dipaparinkeun aya anu silih bacok parebut perempuan dugem atanapi domino nu eleh dibunuh jeung sajabana. Wahum jeung pikeun itu jalma-jalma fil akhirati dina poe akhirat humul akhsaruna
pikeun itu jalma-jalma anu bergelimang dosa anu teu iman al akhsaruna bakal narima pangrugi-rugina khosirun rugi akhsarun leuwih rugi paling rugi di akhirat. Rugi dagang mah paling oge jeboana modal ari di akhirat mah teu aya pangbalikan deui. Wa innaka jeung sanyana ari anjeun Muhammad saur Allah anu terpuji anu uswatun hasanah la tuqallaq anu narima kana naon Al-Qur'ana kana Quran milladun ti sisi kami saur Allah. Jadi Kangjeng Rasul mah jiga Quran nu berjalan naon anu dilakukeun tindak tandukna eta teh sadayana oge parentah Allah nu aya dina Quran. Jadi Kangjeng Rasul mah Quran anu berjalan seperti kitu. Uswatun hasanah suri toladan anu sae makhluk paling terpuji makhluk anu paling beriman. Pokona mah teu aya deui nomor hiji sadunya angin Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina akhlak sareng perbuatan seperti Quran anu berjalan. Hakimin ari Allah teh anu maha bijaksana maparinkeun Quran ka Kangjeng Rasul teh ngalakungan malaikat Jibril al alimin sareng Allah anu maha uninga kana sadaya perkara. Barakallahu li wa lakum mugi aya mangfaatna. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.